Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, wilujeng enjing pamirsa sadayana. Wilujeng tepang deui sareng abdi Naysila Monika Larasati dina program berita dinten ieu. Mugia pamirsa sadayana aya dina kaayaan sehat sareng pinuh ku kabagjaan. Dinten ieu aya hiji kajadian bullying di salah sahiji lingkungan sakola. Kanggo terang langkung jelas ngenaan kajadianana, urang langsung wae ka Keiza nu parantos aya di lokasi kajadian. Hatur nuhun Naysila, ayeuna abdi parantos aya di lokasi kajadian bullying nu ngalibatkeun saurang murid ngaranna Salasa salaku korban. Numutkeun sababaraha saksi, kajadian ieu lumangsung waktos jam istirahat sakola. Kanggo terang langkung jelasna, urang langsung naros ka salah sahiji saksi nu ningali langsung kajadian eta. Kang Gio, biasa dijelaskan kumaha kajadianana? Waktos istirahat salah sate diuk di nyarila di kelas. Tah tingali sandiren wae boga baturannya. Mata opat. Ulah kitu atuh. Mana mah. Lupi. Duduknya. Eureun oge anu aya batasana. Kang Gio, kumaha reaksi Salasa waktos eta? Salasa ngukur cicing sarengna katingali sedih anjeunna teh henteu ngalawan. Nah, kajadian sapertos ieu parantos sering kajantenan. Terus parantos sabaraha kali. Ayeuna urang parantos sareng Salasa salaku korban. Kumaha perasaan anjeun nalika dirundung? Abdi teh marasa sedih jeung teu percaya diri. Aya pesen kanggo rerencangan di sakola? Mugia teu aya deui nu ngabuli babaturannya. Eta tadi laporan ngeunaan kasus bullying di sakola, balik deui ka Naysila salaku narator di Sanggar. Hatur nuhun Keiza kanggo laporanna, hayu urang sadayana silih hormat sareng ulah ngalakukeun bullying. Abdi Naysila Monika Larasati pamit undur diri. Hatur nuhun parantos nyaksikeun berita program ieu.